Caturkeun heula kaayaan imah Palebe. Anu harita baju jas hideungna dipaok ku si Ekek jeung si Dayat teh. Basa si Dayat nenggoran hayam Palebe di kandangna. Palebe anu keur jongjon bebesik reuwas. Cul paculna tuluy buru-buru indit ka kandang hayam. Palebe lungak-lengok nempoan kaayaan di kandang hayamna, tapi nanaon. Hayam-hayam Palebe geus katampo deui jarang jon nya ratu. Atuh Palebe teh heran. Nah, tadi hayam teh ngagarapaknya. Kapan nanaon? Gerentas Palebe bari panonna mah terus bae ulak-ilik mariksa kaayaan di kandang hayamna. Ciah, nanaon? Dasar hayam teh nya dicedos ya. Ngagarawahkeun we ka aing keur gagawe teh. Cek Palebe bari tuluy malik deui kaluar ti kandang hayamna. Hakarek oge Palebe kaluar tina panto kandang hayam, ujug-ujug kadenge sora anu punten-punten di hareup. Sorana mah sora awewe. Punten Palebe. Bilebe ararai dirompok. Cek sora anu punten-punten. Atuh Palebe anu rek balik deui ka pipir imah nuluykeun pagaweana teh teu jadi. Terus bae jadi namah indit ka hareup rek namonan anu punten-punten. Barang breh si horeng anu punten-punten teh ceunah tukang kiridit. Katempo naleungeuna angkaribung ngajengjing barang-barang kiriditan. Palebe reuas. Da geus bisa nebak, ceunah teh pasti rek nagih kiriditan. Da basa minggu kamarina, Palebe tas nyokot jas hideung ka ceunah. Jadi si horeng jas hideung anu dipaok ku si Ekek jeung si Dayat teh ladang ngiridit ti ceunah. Aduh, hapura ceunah. Ayeuna mah duitna keur kosong kuringna. Geus minggu ke bae atunya sekalian. Cek Palebe langsung bae ngomong kitu ka ceunah teh. Ari ceunahna kalem bae, brek bae maehna kaladiuk dina golodog. Barang-barang kreditana ditunda di pinggireuna. Ngiring heula calik wios Palebe. Nya sok atuh rek leueuh mah. Tapi kuringna mah ieu teh keur kapalang, keur bebesik di pipir imah. Ketos lohorna kaburu aya acara kuringna diondang ku Bah Radia. Tembal Palebe. Oh iya satu Palebe, sok bae bilih nuju bebesik mah. Ari satadina mah kuring teh bade aya nu ditaroskeun ieu teh puguh. Nya eta ari pendaksana Palebe teh sok hoyong mulungan ilmuna ari kuring teh. Dari Palebe mah tos luhung ilmu agamana. Cek ceunah. Dipuji ku ceunah kitu Palebe meunirebeh-rebeh bae irungna. Malah anu tadina rek neruskeun bebesik oge teh jadi. Puguh ari ngomong ka kuring luhur ilmu agama teh loba ceunah. Lain saurang dua urang bae nu nyarita kitu teh. Ayeuna ceunah rek nanyakeun naon atuh kitu ka kuringna. Kuring masok resep ari anu nanyakeun teh dari nangan ilmu mah. Wajib sampai ka urang paeh oge. Ya insyaallah kuring mah moal ngoretkeun dari kana ilmu mah. Cek Palebe. Tapi panginten kaganggu atuh Palebena. Kapan Palebe teh nuju bebesik? Wah, Gusti naon? Keun bebesik mah bisa dituluykeun ke. Ari ngobrol agama mah sarua jeung dakwah. Ari dakwah mah leuwih penting ceunah. Tembal Palebe deui bari tuluy gek diuk. Hatur nuhun atuh Palebe. Tos keur samasian waktos ka abdi. Nya teu naon ceunah. Ceunah ayeuna rek nanyakeun naon cing. Kieu Palebe. Harita waktos di masjid teh. Waktos pangaosan dinten Jumaah. Pamiti lepat mah Palebe teh ngajelaskeun perkawis munafik. Tah, kuring teh hilap deui. Naon nya ari ciri-ciri munafik saur Palebe harita teh? Ditanya kitu Palebe nyarengeh seuri. Oh, nanya eta gampang atuh. Teu kudu muka kitab heula kuring ngajelaskeun anu kitu mah. Sumuhun, kumaha teh Palebe? Cik terangkeun deui. Kuring masuk gampil hilap puguh. Nya atuh yeuh pirengkeun cenah. Kieu ari ciri-ciri munafik teh. Anu kahiji lamun ngomong sok bohong. Nu kadua lamun boga janji tara tepat atawa sok lunca-linci. Anu katilu lamun dipercaya sok hianat. Tah kitu ciri-ciri munafik mah hantilu gampang atuh. Cek Palebe ngajelaskeun. Cenah unggut-unggutan tuluy pok ngomong. Oh kitu. Ngartos atuh ayeuna mah Palebe. Ya syukur atuh cenah ari geus ngarti mah. Sok ayeuna bisi aya nu rek ditanyakeun deui. Sok naon? Mohon Palebe, puguh aya kana nu teu acan ngartos ieu teh bade ditaroskeun deui. Cek ceunah. Nya sok naon? Insyaallah ari perkara agama mah meureun bisa dijawab ku kuring mah. Nya ngaranna oge kuring teh pangkat lebe. Era atuh lamun teu ngarti kana agama mah. Tembal Palebe. Kieu Palebe, kapan ari waktos harita Palebe nyadak baju jas teh? Palebe janji sanggem mayar saminggon sakali. Ayeuna Palebe nyareos teu tiasa mayar ayeuna. Berarti sami bae lunca linci alias tepat janji. Pami kitu
Palebe kalebet kana ciri-ciri munafik tante, cek Ciana. Ditanya gitu, atuh Palebe teh meuli calangap, beungeutna ribe beureum. Palebe teh nyangka omongan Ciana teh rek ngarahna ka dinya. Orang jadul saka teh heueuh tetanya, si horeng ngarahna ka dinya. Aruhan jakal, ku aing dilayanan kieu carana mah. Gerentes Palebe, nempo Palebe kalah calangap teu bisa nyarita, Ciana ngomong deui. Hapunten Palebe, kagok lah hiji deui pertarusan ti kuring teh. Saur Palebe waktu ngaoskeun harita, ari jalmi munafik cenah tempatna dina karakna neraka. Malah upami jalmi munafik eta maot oge, saur Palebe teh ulah disolatan. Laras kitu eta teh Palebe. Hih, kuring mah janten sieun. Tos mangga kitu bae naroskeun teh Palebe. Assalamualaikum, cek Ciana bari jung nangtung kot kana barang dagangan kreditna. Tuluy leos bae indit. Atuh Palebe teh katampo beuki calangap. Urang jadol dasar awe lurus tunjung. Ka aing kabeh ditujukeun omongan teh. Sing dilebok tetelo tah sia manusia teh. Gerentes Palebe bari katampa bengong. Keur kitu dur kadenge bedug lohor di masjid. Palebe curing hak reuas. Walah geus lohor di bae. Kapan aing teh diondang ku bahara dia? Gerentes Palebe bari jung nangtung sup ka jero rek bebersih jeung disalin. Palebe geus anggeus mandi, sup ka kamar nyokot baju nu bersih jeung sarung, tapi barang rek dipake bajuna kalah ditunda deui. Ih, aing teh kudu make jas atuh. Oh, udah kudu gaya, kapan rek sekalian acara di bahara dia. Cek Palebe ngomong sorangan. Tuluy bae Palebe teh kaluar deui, maksudna rek nyokot baju jas anu keur dipoe di pinggir imahna. Tapi barang anjog ka pipir imah, Palebe ngajenghok. Lantaran baju jas anu keur dipoe teh si horeng eueuh. Kamana ari baju jas aing? Tadi teh asa dipoe di dieu. Gerentes Palebe katempo ngahuleng. Palebe terus kokot tetengan neangan lantaran cek pikirna bisi pohon nunda atawa ragrag basa keur diseuseuh. Tapi tetep baju jas teh teu kapanggih. Palebe beuki ngahuleng seueul jeung ambek lantaran baju jas eta teh baju andalan manehna hiji-hijina paranti aya acara. Waduh, sigana anu maok baju teh. Dasar apes, keur macan lunas kreditan oge kakarek oge ditagih. Gerentes Palebe bangun handeueul, cag urang tunda heula. Kaayaan keur memujeuhna tengah poe ereng-erengan, hawa karasa panas meuni moreret, langit bengras taya aling-aling, katempo biru lir bulao meuni matak waas. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan, katempo meuni pating arulang, manuk-manuk racet pating kaleper jeung pada baturna. Dina kaayaan kitu si Ekek keur leumpang meuni ngagandeang. Papakeana meuni tegep, make jas hideung, kopiah jeung kacamata hideung. Keupatna oge meuni diatur. Bet bae siga hiji satrian rek tandang makalangan. Ngan hanjakalna dina keur leumpang gagah kitu teh, hatena mah ngarasa gegebegan. Sieun bisi aya jalma anu manggihan, bisi apal kana jas anu keur dipakena. Maklum atuh jalma nu boga salah. Lantaran kapan baju jas teh nang maok tinu Palebe. Jadi lamun rentang-rentang katempo aya jalma nu keur leumpang, si Ekek langsung bae nguliwet nyumput kana rungkun atawa naon bae anu suni. Aduh, nah ari tadi mah sepi jalma teh. Ari ayeuna naha ngadadak loban liwat. Siga nu ngahaja ngarewas ka aing ieu mah. Gerentes si Ekek. Si Ekek masih kena nyempod di satu kangen rungkun. Cungas sengos ka jalan nempoan bisi aya jalma keneh. Sanggeus ngarasa aman, si Ekek hudang lalaunan rek indit deui maksudna mah. Tapi kadang teu beulah katuhu sadaya nu geurendengan. Atuh si Ekek teh nyumput deui bae. Si Ekek kadang deui gugulunuk. Aduh, nah sangsara bae aing teh geuning. Pakadar oge rek panggih jeung bebene. Aduh aing mah hese pisan. Aya bae halang teh. Gerentes si Ekek bari panonna mencrong ka jalan. Si horeng anu leumpang teh Mang Ahlim, tatanggana Palebe pisan. Duaan jeung Mang Surya. Nya basa tadi dug lohor teh maranehna nu keur di sawah baralik heula bebersih, ngaradan salat heula berjamaah di masjid. Ari ayeuna rek baralik deui ka sawah nuluykeun hancap pagaweana. Kadenge ku si Ekek
Bari lempang teh Mang Ahlin jeung Mang Surya ngarobrol. Lain ayeuna di lembur urang teh siga geus mimiti dieu aman. Eta cek keneh palebebe oge keur mangaya baju jasna. Aya nu maok cenah, padahal atuh tengah poe ereng-erengan. Cek Mang Ahlim kadenge ngomong ka Mang Surya. Nu bener Mang Ahlim, burang-burang kieu aya badog. Nya, kuring ngadenge langsung ti palebena ngomong ka kuring. Waduh, geus kudu aya nuruna dieu atuh ari kieu mah. Nya, kudu nama kitu. Kudu aya ronda deui, cek Mang Ahlim bari terus laleumpang. Kadenge obrolan Mang Ahlim jeung Mang Surya kitu, atuh si Ekek teh menyeruas. Waduh, silaka kieu carana mah. Aing cek kudu disalin deui atuh. Oh, bener mending disalin deui bah. Bisi kaparabok jeung palebe di jalan. Meureun aing teh langsung dicerak dereg. Gerentes si Ekek. Sanggeus Mang Ahlim jeung Mang Suryana sadaja rauh, si Ekek buru-buru hudang deui. Tuluy lempang deui ke keteyepan anu maksudna mah rek balik deui ka Imah Si Dayat rek ganti deui baju. Tekung silila si Ekek geus anjog deui ka Imah Si Dayat. Atuh si Dayat teh ngarasa heran. Nah lain balik deui sia. Diusirnya heuh ku Baradia. Tanya si Dayat. Lain kitu euy. Areunggeusna atuh. Si Ekek tuluy nyaritakeun kajadianna di jalan, basa maehna keur nyumput ngadenge obrolan Mang Ahlim jeung Mang Surya. Tah kitu euy caritana mah. Untung aing teh sampe pasan neuk jeung jelema. Lamun aing nempo bisa cilaka aing. Bisa-bisa aing dicerak deleg euy. Si Dayat nyengir. Sia mana oge hirup teh ulah sok edeg-edegan. Adian ku kuda beureum ngaranna ari kitu teh sia. Geus teu kudu hayang katempo gaya sagala sia. Da geus pari apal atuh ilang teh jalma melarat kos dewek. Satidana mah dewek teh gengsi tuh da euy. Ayeuna tuluy deh kumaha si Ekek. Kumaha euy dewek nyi baju atuh. Geus teu alus oge kajeun, nu penting mah rapih bae lah. Cek si Ekek. Alah sia mangan ngariweuh bae ka aing teh. Wayah atuh euy. Ngaranna oge jeung sobat sia mah. Tuh aya baju mah. Lumayan rada bener. Tembal si Dayat. Tuluy si Dayat teh asup ka jero kamarna, teu lila kaluar deui bari mawa baju ka meja anu rada bener. Ieu pake rada bener keneh ieu mah lumayan. Cek si Dayat. Gap baju kameja teh ditarima ku si Ekek. Tuluy maehna ngudaran baju jasna diganti ku kameja anu nanginjem teh si Dayat. Tah aman meureun make baju lain ieu mah Dayat. Moal mang-mang teuing dewek hate teh. Si Dayat ngan saukur gagaro sirah. Ari si Ekekna tuluy pok ngomong deui. Nuhun euy. Ayeuna dewek rek ini teh ka Imah Baradia. Tapi ieu mah apeula tuh baju jasna nu palebe. Cek si Ekek bari ngasongkeun baju jas anu tadi dipake. Ah embung. Bawa baik kuring ka ditu. Bisi kapanggian ku indung aing mata loba pertanyaan bae. Bawa ka ditu. Ih sia mah mama anak mah tuh. Wayahna euy. Dewek nasin kapanggian jalma matak jadi pamala tuh euy. Si Dayat teu nembalan tuluy maehna kalah indit ka tukang, teu lila datang deui bari mawa kantong. Yeuh geus wadahan bae sia. Mulai nempoeun ieu ari di wadahan pa. Geus ka ditu kuat indit. Bisi nyilas maena nungguan. Cek si Dayat atuh si Ekek teh ngelehan. Satuluyna jas hideung anu nang maok ti palebe teh diasupkeun kana kantong anu dibikeun ku si Dayat. Geus kitu mah tuluy bae si Ekek teh indit deui. Ayeuna mah leumpangna oge meni tenang gandeang. Cag urang tunda heula. Di sejen pihak, Baradia, Ambu Edoh, jeung Nyilas Mayana geus ditatadi narungguan. Maranehna teh sirikna nyeri beheung sesonggeteun. Kabehan oge ngarasa was-was bisi si Ekek teh teu jadi datang. Ari Baradia jeung Ambu Edoh was-wasna teh lantaran cenah lamun si Ekek teu datang berarti gagal maehna rek mere wadal ka Prabu Durakumala teh anu berarti matak picilakaeun ka maranehna. Sedengkeun Nyilas Maya mah was-wasna teh lantaran maehna mah da bogoh teh pisan ka si Ekek teh. Abah, ieu kumaha ieu? Ini atuh can datang keneh si Ekek teh. Cek Ambu Edoh ka Baradia. Oh, pupuh, abah oge bingung. Bisi gagal paniatan urang teh. Nya maksudna mah oge bisi gagal ngajodohkeun si Nyai kitu. Cek Baradia hampir bae kaceplosan ngan untungna manehna kaburu sadar. Ambu Edoh nyiwit kana cangkeng Baradia. Ka adi ngomong teh hati-hati abah. Rek kaceplosan deui abah mah.
Cek Ambu Edoh ngarewos bari panona mencerong ka Nyi Lasmaya. Sedangkan Nyi Lasmaya nama ngan seukur tungkul. Nah hatena deg-degan. Bisi si Ekek teh bener teu datang. Keur kitu kadenge sora anu uluk salam. Sorana sora si Ekek. Tah sigana mah suanten Kang Ekek Ambu. Cek Nyi Lasmaya bari curing hak. Nya sigana mah Nyai. Sigana mah Jang Ekek. Tah datang oge. Sampur kali itu Nyai. Kira bagiakeun ambi bungaheun. Cek Ambu Edoh. Tuluy Nyi Lasmaya teh nangtung. Leos ka hareup rek nyampeurkeun ka si Ekek. Sabot Nyi Lasmaya keleumpang ka hareup, Ambu Edoh harewasan deui jeung Mbah Radia. Ka hade Abah, pokona menjaga sikap Abah. Ulah sampai digigir si Ekek teh. Bisi gagal maksud urang ngawadahkeunna. Nya Ambu, geus tenang bae, aboge ngarti. Malah marek dibeugareun pisan si Ekek teh ku Abah. Ambi ceceregaeun ka urangna. Tembal Mbah Radia. Keur kitu torojol katempo Nyi Lasmaya dituturkeun ku si Ekek asup ka jero. Si Ekek leumpangna meni popoyong kodan. Harina dengan katuhuna katempo masih keneh ngajingjing kantong wadah baju jas anu nang maok ti palebe teh. Atuh Ambu Edoh jeung Mbah Radia teh langsung pura-pura somea ngabagiakeun ka si Ekek. Tah si Jang Ekek teh dongkap oge ayeuna mah. Sok mangga calik Ujang, mangga calik. Tos diantosan ti tadi puguh ku Ambu teh. Cek Ambu Edoh ngabagiakeun paromana oge katempo siga nu marah mae pisan. Nya Jang Ekek, sok mangga calik Ujang. Geus ulah era-era ngaranna ge da kacalon mitoh atuh. Mbah Radia ilu ngabagiakeun. Ngadenge pribumi ngabagiakeun manehna kitu bari jeung dareh deh si Ekek meuni bunga. Tuluy bae manehna oge manggut meuni sopan pisan. Simohon atuh nuhun pisan Abah, Ambu. Tembal si Ekek bari tuluy gek diuk pahareup-hareup jeung Mbah Radia. Ari Nyi Lasmayana tuluy gek diuk oge pinggireun si Ekek. Nah ditungguan ti tadi ka karek torojol geuning. Tanya Mbah Radia. Simohon apunten Abah. Tadi teh aya kapergian heula puguh. Tembal si Ekek bari luk tungkul ajri. Oh nya tuh teu naon. Nu penting mah ayeuna Jang Ekek datang dianggir ku Abah. Si Ekek ngan saukur unggek. Hari panon Mbah Radia mencerong kana wadah anu masih keneh dicekal ku si Ekek. Teuing kumaha Mbah Radia teh bet penasaran pok bae nanya. Ari eta naon Ujang? Eta anu dijingjing dina wadah. Padahal mah teu kudu barang bawa sagala atuh ka dieu mah. Tanya Mbah Radia, panyangkana mah si Ekek ngajingjing wadah teh babawaan yang manehna. Hari si Ekekna meuni ngarenja greuwas ditanya kitu teh. Aduh, aing kudu kumaha nembalana ya? Ari teu dijawab bisi curiga. Ari dijawab matak masalaheun. Kerentas si Ekek. Nempo si Ekek ngahulang, Mbah Radia nanya deui. Kunaon kana ngahulang Ujang? Tanya Mbah Radia deui. Si Ekek beuki samar pola, tapi tulunya mah mainan nembalan. Daripada cenah Mbah Radia curiga ka manehna. Kitu cek pikiran si Ekek. Oh iya, ieu teh acuk jas Abah. Baju jas. Samohon Abah. Neme ngagaleuh. Tembal si Ekek asal ngap bae. Nu penting aman cenah. Mbah Radiana unggut-unggutan. Nah geuning teu dipake atuh. Padahal mah pake atuh ambih tegap Ujang katepona. Cek Mbah Radia deui. Si Ekek bingung deui ngajawabna. Ari Mbah Radiana tuluy pok ngomong deui. Oh, meureun maksudna mah Jang Abahnya, Jang Ekek, baju jas teh. Hayang beberean ka calon mitoha meureun kitunya maksudna mah. Cek Mbah Radia deui ari maksudna mah Mbah Radia ngomong kitu teh supaya si Ekek beuki percaya ka manehna, beuki kaolo ku manehna. Ari pikeun si Ekek mah malah beuki bingung samar pola, tapi cek pikirna lamun teu dinyakeun meureun matak era. Akhirna mah kapaksa si Ekek teh nganyakeun omongan Mbah Radia. Samohon Abah, ngahaja ngagaleuh Kang Abah ieu teh puguh. Tembal si Ekek. Ngadenge kitu Mbah Radia siga nu seuri bunga. Ah, kos boga duit bae Jang Ekek mah. Kapan ari baju jas teh mahal. Nya Ujang, naha make emang merikeun baju sagala kasih Abah? Padahal mah boga duit pake jang kabutuh Ujang. Cek Ambu Edoh ilu ngomong. Si Ekek cicing bae. Lantaran bingung derek nembalan aku maha. Keur kitu Mbah Radia kadenge dia ngomong. Cik mana ka dieu baju jasna Abah ningali? Arek dicobaan heula ku Abahna. Cek Mbah Radia maksudna mah supaya si Ekek bungaheun. Atuh tuluy ku si Ekek teh dibikeun baju jas teh ka Mbah Radia. Ku Mbah Radia di lengan si Ekek meuni deg-degan. Lantaran bisi Mbah Radiana apal lamun baju eta teh nu palebe. Ngan untungna si horeng Mbah Radia mah teu apaleun. Malah pok kadenge ngomong deui. Wah, alus pisan baju teh Ujang. Tegap sigana teh lamun dipake ku Abah teh yeuh.
Cik rek dicobaan lah ku abah. Cek Bahradia, bae tulurap bae baju jas teh dipake, dirangkep jeung baju anu samemehna dipake. Wah, tegep abah, tegep pisan. Pantes make baju eta teh bah. Si orang bisaan jeung ekek mah milihan baju teh. Cek Ambu Edo ngajak ngomong kitu ambis si ekek nabungaheun. Si ekek ngan saukur ungguk seuri. Nyilas maya oge ka tempat bunga. Ngan ari maehna mah masih keneh ngan saukur cicing can loba omong. Sok ulah cicing beat ujang, sok dileut eta caina. Cek Ambu Edo nyemanggakeun ka si ekek. Atuh leungeun si ekek teh ngaragamang kana gelas. Tuluy diangkat rek diinum. Ditampi atuh abah, Ambu. Cek si ekek bari ngangkat gelas kana sungutna. Keur kitu kadenge aya sora anu ruk salam deui di luar. Si Horeng palebe jeung tua kampung anu kakarek daratang. Assalamualaikum. Cek suara palebe uluk salam di luar. Ditembalan waalaikumsalam ku Bahradia jeung sejena. Tah si palebena geus datang. Cek Bahradia. Atuh ngadenge kitu si ekek anu kakarek oge rek ngalaguk cai ini luas. Saking reuasna si ekek sampai kebesekan batuk. Atuh sebrot bae cai dina sungut si ekek teh nyebrot. Nya beunang pisan kana beungeut Bahradia anu keur diuk di hareupeuna. Bahradia reuas si ekek namani calangap ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.